Aduh manawit itu aya nona igun iya alah hapunten shalmet nya nyuhunkeun doa restu na Pak ieu abdi ieu dek ngayakeun super shalmet juga seueur anu ngadukung nya nyuhunkeun restuna ieu ti bokap ti buya ieu monik ulah digeunggeureukkeun aya anak aya dina kamajuan teh nya cenah eta sok rajeun luar tina tetekon sugan eta proses nya dai proses jelema mah rupa-rupa pan ulah waka ambek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses keneh nya jadi ulah waka nyalahkeun kanu marud sampeu sabab eta keur diparud mah diproses keneh acan jadi opak can jadi aci can jadi comro karek marud wungkul oge luar tina tetekon sia teh karek marud tah can jadi opak ai geus jadi aci na mani ka mana-mana we nyiruan oge teu nutup kamungkinan tina kolomeran oge sok nyeusup berarti dina eta kolomeran teh aya ahakaneun anu hade pantungtungna jadi madu kaituna aya bahan pimaduun kitu tepa ngan uing mah aya tanyakeun nya ka bapa sakedik dek nanyakeun naon beh teu jadi unek-unek sabab abdi maca keterangan yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam. Nah gitu. Kira-kira na Bapak mau ambek? Make ambek sia teh. Bisa we ku dewek dijawab, henteu hampura. Jeung inget dak sanajan dewek disebut kolot aya kamampuhan jelema mah terbatas jang. Jadi dulu ditanyakan ku selain teh bab Nabi Adam yakin Bapak oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam tak abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye tah Bapak geus kumeledang di dunya ai Bapak Nabi Adam lain lamun Bapak ngaku Nabi Adam apa Bapak mah kagungan ibu kagungan rama sedangkan Nabi Adam teh ibuan teu ramaan sing jawab ieu butek ya jadi patongong-tongong jeung karunya we ka batur deui komo kiai mah eta tetangga nyebred bid'ah cenah Nabi Adam anu gelar ka dunya ti heula mah lain Semar Bapak mana marada gelo gitu ka abdi teh ngomongna tak ieu teh kajadian kieu teh Semar nyebutkeun
dunya masih keneh genjelong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ribut teh jadi diskriminasi kitu naon diskriminasi jadi kontroversi eta mun tidak tadi saya tengah bejaan teh kain jadi kontroversi nya ulah ka seuri da dimetan hayang seuri cenah bejaan mah kumaha anu jadi pertanyaan teh anu jadi bingung teh kieu dunya masih keneh genjelong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak geus kumelenang di dunya malahan bapak mah geus dagang baso nya baheula eta mah dileuwihan dagang baso mah leuh saha nu meuli na tuh da eta meureun sedengkeun pan Nabi Adam Pak anu pangheulana ka dunya mah bapak ulah akuananya jadi kontroversi teh nah yang sohor hartina bapak teh nak ngaku nabi nu paling akhir nah harek nurutan saded hayang nurutan sadek kita kumaha halus jang halus ilai pertanyaan sakira-kira teh nyaho jadi bingung ngana kalbu mah pek tatanya ulah heran nanyakeun nya paha cing kapan bapak mah seke seler aya pan tuang rama sang hyang wenang tuang eyang sang hyang tunggal kari-kari aya ngaku dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak terus kumelenang di dunya kumaha ieu kapan dewek oge turunan tidinya turunan Nabi Adam ngan dewek masih cingsot teh dina gunung Simul aya dina sagara Siloka ngansik dina pasir Silib malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar malah dimitoskeun beh dieuna nyieun gambar Semar di tulisan aksara Arab tina wesi kuning pajarkeun paragi usaha paragi dagang padahal paragi usaha mah modal nu gede nah salah falsafah nah salah persepsi gitu hartina dewek hideung wujud banget bodas teh nyaeta gambaran ya bumi ucu bumi na lain Semarna ai Nabi Adam di jieuna tina naon taneuh heula mana Adam jeung taneuh euy Allah anjir kayunya da dewek mah bacaeun beungeut bodas teh gambaran hate da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri tah lamun hatena jelema keuruwet da kana beungeut tah ge sok tempo ku sia lamun hatena keuruwet mah tetep jadi bimoli naon bimoli teh biwir monyong 3 mili
Artina murenan lain asli kieu si lain nu mikir tong dimitoskeun atuh. Atuh da beh dieuna mah jeung aya kuburan Semar cenah. Moal ara rebel mah kitu. Nya malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong segala ini mah. Sabab Semar teh cenah di dinya, tah ai gorowong teh naon? Oh, melongpong. Tah, di dinya Semar teh ayana. Lain ieu, lain nu katanya ku sia. Da ieu mah cermin. Nah, cermin mah pan Hasyum. Cerme, tapi sia teh. Cerme madinya barang keluar tito teh cerme Cimareme teh masih teh alah nya kamana karep atuh mikir teh si lain teh ilmu teh loba dulu aya ilmu biologi antropologi numerologi filosofi, ilmu sastra, ilmu laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi. Tatangkalanana dipake kalamna moal mahi. Ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana. Nu mawi di naswe laisa kamizli sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge jadi eueuh keur contoh-contohna acan lamun eueuh keur contohna acan meureun Allah teh eueuh tah jadi eueuh Allah teh anyir tah ieu pipaseun deui nya capek teh maka jeung eueuh sagala rupa keur naon disembah atuh ari eueuh mah oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya atuh ka makhlukna nu aya mah jadi lieur ya ieu jadi nyembah mah kudu kanu eueuh beuki lieur aki-aki teh ieu mah musingkeun da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir aki-aki teh kitu tah hese ditilepna euy jurus naon-naon teh katakis ari aing talete deui can ka harti mah terus deui leketek ngeureuyaan ongkoh di kakolo teh nya Pak ulah diomongkeun Pak di hareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh. Dalah. Ngomong teh ka mana karep yaki-yaki teh hayang ribut. Peka agama mah Semar. Lalawara teuing ka Allah nyebut eueuh. Allah teh. Kenaon atuh di Semar eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia. Eta bener dia aing ngomong kitu mah. Ngan ieu perbah eueuh teu ngarti teh deuleu. Sok. Can tamat sia nanya teh tah. Bongan sia nu nanya teu tamat aing ge moal ditamatkeun. Lamun teu tamat disebutna ngabuntut bangkong. Tah, lamun sasamet kabuntut bangkong tong pasea. Kaciri dilepangna para sehat teh teh buntut bangkong pada teh nyaho jadi Allah teh eueuh naonana eueuh babandinganana mun kita tadi atuh aki-aki di baledog bae
gitu mah tamat sia nanyakeun anak eueuh teh eueuh naon anak gitu nya aing ngajawab deui tamat ayeuna mah jadi eueuh berbandingan aja Pak tah kitu nuhun teu sangka geuning mah patahan teh uing teh mubadir ka bapak teh si edan nya anak aki pinter rukalikuna bapak hampura abdi udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek tah kitu ya hapunten bapak hampura ti saha nya ti bapak lamun geus dihampura ku dewek keur naon dah geus lieur deui ya kan tong ka dewek deui urang kaalohkeun sok sia sok nyebut astagfirullahalazim muhun Pak naon teh artina nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si laing nya ka saha ka Allah kumaha lamun Allah ngajawab kumaha keur naon hampura ti kaula jawab lamun sia minta duit ka dewek nya sok ditanyakeun ku dewek keur naon sia teh duit puguh teh mah keur jajan tak ayeuna sia minta hampura ka Allah keur naon lamun dibere hampura cah lieur euy lieur euy contoh nama kieu meureunnan abdi teh boga salah ka bapak Pak hapunten abdi da can dihampura mah geuning ku bapak abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh jadi abdi pangnah hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh sanu tenang di dunia sakitu diudag-udag pangabutuh teh cacak dibere BBM naik geuning teu tenang sia teh hirup teh eta dikanyakeun deui jadi panjang atuh Semar alah sok tanyakeun ka kiai ai dunya alam tenang alam pana nya numutkeun dina katerangan meureun ieu dunya teh alam pana teh geuning jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya pasti dikit teh alam pana hayang sia senang hayang pindah ke akhirat nah anu ditah modar teh kula teh da di akhirat tuh tenang waduh sabab aya nu leuwih alus kahirupan dunya ti batak kahirupan dunya nya teh akhirat nya dina surat Waduhe teh walal akhiratu herulaka minal ula surat Waduhe ge bisa ngan anu teu bisa mah wauken Waduhe walaili ida saja waduha walaili ida saja da uing mah yang he pek teu naon ke naon mangna pangna ngampekeun kapan aya ku ilmu parabot mah beunang teuing apa dumeh eta pan alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap gering teu bisa dibebanan ku JR ku PS ku Jabar nya nu matak ha iya Jabar hae jadi waduhe walaili ida saje eta teh hartina dieuweuhkeun teh alifna digenti ku iya didab'an lisikol dieuweuhkeun
lain di dapur di dapan lisikol tak itu adalah jadi jelas Allah tanya tuh aya berbandingan tah gitu nu matak dewek ulah dimitoskeun eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar coba tuh bisa ngarealisasikeunana nya kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar tah lamun sia hayang init ka kuburan Semar initna kudu bari cicing tak eta mata clear deui wae kalau teh init kudu bari cicing lu mampah ulah ngalengkah eta ku jara rawuh reueun ongkoh titah init tapi kudu bari cicing lu mampah tapi ulah ngalengkah alieur Pak liar pasti keur nu teu mikir mah init pan init nomor kudu nyingkah tapi kudu beri cicing lu mampah ulah ngalengkah sok caritakeun atuh sanajan init ka mana-mana tapi hate cicing panteng eueuh deui semaheun angin Allah teuing la ilaha illallah tak kitu salamet kerjing dek ka mana sia init Allah yu aki-aki hese teh jelema teh dengan kitu teh Pak lu mampah ulah ngalengkah ulah panteng we eueuh deui semahkeun angin Allah 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 jika mana-mana oge iya nya Pak kade eta jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh ta eta nu jadi mitos teh naon sasajena kumaha pangabeuki sia kumaha pangabeuki abdi naon pangabeuki pek suguhkeun ngan Semar moal narima lamun eta rezeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi ladang basilat ladang judi tong boro make jeung ladang judi ladang sorangan teu dijakatan moal narima Semar deui Semar iya Semar mana we berarti meureun Semar teh geus aya dina diri sewang-sewang tah eta apan ayana ge di Tegal Gorowong hate nu molongpok nu bersih tah bere susuguhna kudu naon kudu bararesih deui nya pawongannya Pak Gusti Pak Wongan wong teh jelema nya Pak atau nyot beung jang nuhun Pak rada brai weh sing horeng ngaji maulah jauh tina dirinya Pak ulah anggang tina awak da lolobana mah ka Semar ieu nu bungkleukan ieu tah padahal geus aya dina diri sewang-sewang geuning Semar teh Pak eusina mah da dewek mah gamaran cermin cermin anu sok digelom ku barudak eta mah permen nya abi naon cara rek cok dewek nanya ke Semar jeung Nabi Adam heula mana gitu ceuk akah heula mana nya tetep aya Nabi Adam dan maneh nama gamar telat kuring atuh teu kabejaan wah rame bisa
Wah. Jadi yakin ini mah Allah teh eueuh. Ah tong sok kitu teh nyilakakeun papa masih da urang ngambek. Si da urang ngambek Pak. Keun antep heula. Keukeuh aing mah eueuh Allah teh. Ah tong sok kitu. Heuh Pak ngambek si da urang. Tong dibejaan ku bapanya keun antep cenah mikir. Maka jeung eueuh non teh moal pati-pati aya dadamelanna namun eueuh nu ngadamelna berarti aya lamun aya naon disebutna naon aya mah karaba karasa ketempo naon makhluk teh mah eueuh paten dibejaja Pak nu suci sia lain mun asa pangyahona ieu jelema ateul tanduk teh nu kieu kaitu nate sesebred yang pas saya nya manehna geus nyaho ge dipake tarucing ka batur teh dipake nguji sombong kaitu teh aduh ampun